Cek, Ece bosen tuh sih jadi juri. Bosan sih henteu. Masuk ke regetana ya ka jelema nu mesti hirup. Nah, kunaon? Eta we mani karena dulu pisan kana ibadah. Pecege harita keur hirup keneh. Terlalu sibuk nangan duit. Dikakeun ibadah ge loba kalewat. Tah kaduhungna mah ayeuna. Bana nu sakitu lowana. Hiji ge eueuh nu dibawa maot. Heeh, sanyana da Cek. Ari geus kieu mah urang teh kur tibang mawa amal soleh. Oce masa memeh maot meuli heula lampu anu hargana puluhan juta keur ieu mah. Tapi ari geus maot mah eta lampu anu puluhan juta teh teu bisa nyaangan di alam kubur. Anu bisa nyaangan urang di alam kubur mah eueuh lian iwati salat urang. Pantesan di jero kubur Ece mah meuni paroe. Pas salatna kur tibang magrib jeung lohor. Pantesan atuh meuni hareueum kitu. Ari abi mah Cek kahirupan samemeh maot teh nya bisa dibilang keur genah-genahna hirup. Nah kumaha kitu? Abi mah Cek menangkeun pagawean anu teu ripuh. Gajihna gede, dununganana bageus. Bahkan ari kudu dibejakeun mah Cek, abi teh karyawan hiji-hijina anu dipikanya aku dunungan. Terus Gawe karek ge 2 bulan, eta gaji geus ditaekeun 3 kali lipat. Encan bonusna eta teh saminggu sakali. Katempo we gawe rada haroream. Sok langsung ditah pere ku dunungan teh. Tapi tetep dibayar sanajan pere saminggu oge. nah batur teh saririkeun eta. Nya saririkeun atuh. Ngan abi mah teu palire. Komo pas terakhirnya abi mah dipangmelikeun heula mobil ku dunungan. Keur mangkat gawe cenah. Pokona mah Ceu, pagawean abi mah es tuning genah lah. Terus harita Ece mau tak kunaon? Disulurkeun. Bruh. Yo, Naon eta? bedong, pokok serika nanya. Heueuh jang naon satrika? Jangan serika baju atuh. Piraku jangan serika banget maneh. Buru kan geus serika, geus ngahunyun tuh pakaian. Aing mah Nya, sia mah kitu da dititah ku prote. Kana duit teh hantem. Ari waktuna dititah barang guna mual. Meuli eueuh nulungna pisan sia mah ka kolote. Pan hayo we teh isuk ngeluk nu cok teh HP. atuh da cangkeul mah nya trika teh. Memangna ngaladut ke teh cangkeul. Buru. Nu lainna atuh mah ih tanya trika. Nyusuhan atuh dik. Tah heueuh, mending nyeuseum we urang mah asal sabuna make Gentle Gen. Mana seungit deh. Nah, ha? Karena sekarang Gentle Gen sedang bagi-bagi hadiah. Beli Gentle Gen bisa dapat emas. Nah, belinya yang ada tulisan hadiah emasnya ya. Wah, iya nih buktina. Wih, bisa kan sih mak? Beruntung. Ya heula da masuk pangenan. Selama orang tayangan heulanya cara nukerna di website ngarah bisa jadi cincin. Kan lumayan. Soalnya orangnya menang, Mak. Yo, sesuhan. Naon eta, Mak? Loba-loba teuing sesuhan. Nyuci terus, menang terus. Ih, hari kemasan berhadiah nu urang mananya? Itu emak. Kunaon maneh? Si Torik jeung si Puji putus. Panyana teh kunaon? Sedih atuh da. Naomi teh sedih. Nah, lo kudu sedih. Da teh mah batur. Watir seteh ih nempona ge. Watir keneh nempo hirup maneh. Naha? Si kaki wari masih keneh jadi beban kolot. Bruh. Cak, Bang. reka mana? Klek adi itu tuh. Eta we meuni buru-buru. Nyata buru-buru ya teh. Ari eta emas nu sakitu rimilna ka mana eueuh? Bawa dijual. Henteu tadi jual aya mas mah. Nah, atuh make teu dipake. Panek nyokot heula BLT. Aduh, si Ucu meuni warada gitu eta emas. Ah, saalit. Ari eta meulina di toko emas mana, Cek? Ah, coba tanya kos nu rek meuli we. Lain gitu, justru arek kabejaan. Lamun rek meuli emas tuh mending di toko itu. Di toko mana? Tuh di ditu, di toko emas Sinar Mencrang. Emang lamun di dinya kumaha gitu? Ari di dinya mah Ece emasna murni. Jadi sanajana leutik oge nya, duitna mah gede. Tah ari rek neundeun duit mah mending meuli emas nu kitu. Ah, da cuma meuli mas kali dah hayang neundeun duit. Jang naon atuh? Ah, hayang ketempo we ku batur.
Semalam ada Lini ya? Masa sih? Jam berapa? Ya ampun. Masa Lini Sabadag itu tidak kerasa? Mungkin saat itu HS ku sedang tibra sekali, Marimar. Setidaknya jika ada Lini Sabadag itu, awakmu akan kagebig-gebig. Kata orang-orang, aku kalau HS itu suka ngababangke, Marimar. Usahakan jangan seperti itu, karena orang yang HS-nya ngababangke sangat berpotensi kaurugan jika ada Lini. Iya. Ngomong-ngomong, mangkuk bekas apa tadi? Kalete sekali kok kalau soal hakanun. Aku kan hanya nanya. Ini bekas aku tadi. Tadi aku ngedaang bakso aci, tapi bakso acinya kurang ngeunah. Jangan bilang tidak ngeunah kalau bakso acinya beak. Itu tuh tidak beak Sanusi. Sesanya aku picen kejarian. Ngomong-ngomong bakso aci, aku tahu loh bakso aci yang rasanya ngeunah sekali. Apa itu? Yaitu bakso aci by Moika Food. Bakso aci yang ini beda dari yang lain loh. Selain variannya yang beragam, isiannya juga sangat melimpah. Kuahnya yang kental dan bumbunya juga sangat terasa. Enak sekali. Walaupun ini makanan instan, tapi rasanya masih fresh sekali loh. Lagi cabai gilingnya digiling sendiri, jadi tidak nyegrek di tenggorokan. Sebagai pecinta jajanan khas Bandung, bakso aci by Moika Food ini menjadi salah satu jajanan favorit aku. Tidak hanya bakso aci, di Moika Food juga tersedia berbagai macam jajanan lainnya, seperti cireng isi ayam, tutug oncom instan, teri bawang, cimol lumer, dan basreng cenghar. Basrengnya renyah sekali loh, beda dari yang lain. Pokoknya recommended banget deh. Untuk info lebih lengkapnya, kepoin langsung yuk akun sosial media Moika Food. Wih, mantap-mantap jajanannya. Sini berikan kepadaku. Berikan. Iya. Terus apa? Harus ku bayar? Ya iyalah, sangunahna saja kau. Ya sudah, bayar juga hutang-hutangmu yang sudah hebel. Bruh. Mesti mana, Cek? Wis rapat jak ibu-ibu pengajian. Grup pengajian ge meuni kudu rapat. Pos anggota DPR wae. Jeung deui naon coba nu rek dibahas. Paling ge ngaromongkeun etanya. Pak Ustad nu kamari morosot sarungna. Sembarangan. Tapi da aya ngomongkeun eta ge. Tadi teh ngabahas soal seragam. Heueuh. Zaman ayeuna mah ibu-ibu pengajian ge bajuna kudu sarua, kudu seragam. Geus kawas pemain bola we. Nya kudu atuh. Permisi diundang ka Mamah Dede. Nama tak naon lamun misalkan teu make baju nu sarua. Da meureun ngaji teh arek tolab ilmu, lain rek fashion show. Ece mah can paham. Emangna naon gitu? Salian tingeunah di deuleu, di make baju seragam mah anu ronghod jeung nu peto teh moal katempo. Aka sarua we jeung nu geulis. Ronghod mah ronghod we. Eta baju oce ning halus. Ya alus atuh. Da tetuman make nu butut mah. Meulina di mana eta? Baju ieu Lin. Abi mah meulina di Davana Gallery. Di Davana Gallery menjual lebih dari 100 brand baju muslim anu sararae. Seperti anu keur dipake ku abi ieu. Namina Alula Dress 3-in-1 yang cukup dengan satu dress bisa didamel 3 model. Didesain dengan kerah yang agak rubah dan tambahan overall yang bisa dipasang dan dicoplokan dan desain lengan yang agak melendung membuat dress ini semakin cantik. Terdapat resleting di bagian hareup memudahkan ibu-ibu yang masih nyarusuan. Dress ini juga cocok untuk kalian yang suka mesakan kue di tempat hajat karena terdapat saku yang jero. Model gamis yang ini juga tidak kalah cantik loh. Namina Safia Set by Alwa Hijab. Didamel tina bahan premium Toyobo SR, gamis ini semakin nyaman saat dipakai. Desain roknya juga sangat unik karena ngagaduhan 3 garis silang kombinasi bahan serta ditambah aksen ruffle dan garis di bagian manset. Untuk di bagian hulu aku menggunakan ciput yasmin, ciput salur premium yang bahannya super halus dengan ketebalan yang pas sehingga tidak akan membuat kita merasa bonge saat memakainya. Ih, arah halusnya. Nyaho atuh. Tong hilap meserna di Davana Gallery. Oce ge rek meuli angke. Engke iraha ieu teh. Lamun geus cair BLT. Teu sangkanya ari umur. Padahal cikene kamari nempo si Amang eta teh keur ngotelan Rana. Ari ayeuna mah meureun keur depa we nya dina jero taneuh bari udud. Memangna aya nu legang udu di alam kubur. Sugan we makal. Jaba hutangna gede keneh ke Cak Ida. Wah, hutang urut naon? Pasok nganyukan udud. Atuh da kana udud meuni beuki.
dari usaha tara. Mata pamajikan kabur oge. Heeh. Tah tisaprak ditinggalkeun kabur tehnya. Kalang kabeuki maceuh heureuy ka awewe. Komo karana mah nu sok ti ka kabina-bina ari heureuy karana teh. Oh, rasanya nak. Tekaop aya randah hanut keneh. Pasti we di hotelan. Heeh da ari kalalaki nu ngadul usaha mah. Awewe sasakorod oge moal daekeun. Eta euceung engke arek tahlil mong. Teuing atuh. Lagonin jadi kaburit masak hujan. Nya make payung atuh. Eta teh gableb. Aya ge jas hujan. Atuh pake we eta jas hujan. Ah, riweuh make jas hujan teh. Kok mau make gamis mah? Atuh make jas hujanan anu simpel. Anu khusus jang ukti-ukti. Nah ayahnya jas hujan jang uti-uti. Nya aya atuh. Seperti jas hujan bayi hijas. Jas hujan hijas didesain khusus pikeun ukti-ukti hijabers yang penggunaannya super simple dan juga anti riweuh. Terbuat dari bahan parasut balon, membuat jas hujan ini terasa nyaman, senyaman pelukan mantan. Modelnya anu kekinian dan pilihan warna anu beragam membuat kita terlihat gindi di saat hujanan. Terdapat kupluk di belakangnya sehingga dapat melindungi hulu kita dari curahan air mata bumi. Untuk ukurannya tersedia berbagai macam ukuran sehingga muat sampai BB 80 kilo. Jas hujan ini bisa dipesan melalui akun official Hijas atau bisa juga klik keranjang kuning. Jadi kumaha cek? Rek indit mohon ke tahlilan. Teuing atuh sigana mah mal bisa. Nah, ha? Ada kala dangdut. Satu lagi nih, Hijas juga sedang open reseller loh. Yuk buruan daftar.